Pati kamana? Ari geus tara bebeja teh adat. Mending can nyangu can naon yang sakieu teh. Tapi alhamdulillah kokom pindah ka dieu mah. Teu jangar teuing, deui ceuli herang panon. Aduh, enakeun kieu di dieu. Tenang hati teh di dieu mah. Cigah cek kokom. Dah. Cek kokom. Nuju naon di dieu? Nya nuju calik, weh. Oh, nuju calik. Asa pangling cek kokom. Pangling kumaha? Rasaan kokom mah anger kieu Cek kokom. Asa beki geulis ditinggal-tinggal ku Asep teh. Kek. Nah aya angin naon tiba-tiba puji kieu? Teu aya angin naon-naon cek kokom. Asep mah nyarios anu sajujur-jujur nah. Alah, biasa lalaki mah mun aya kahayang pasti we muji-muji. Cek kokom mah dipuji ku Asep teh. Alah, lalaki mah kabeh sok kararitu. Kitu kumaha ari cek kokom? Nah, kararitu juga akang. Sok disamikeun wae cek kokom mah. Kela, dupi cek kokom teh leres randai. Nya. Naon kitu? Akang rek daftar. Telepel hansip juga kitu mah. Ih. Tong sok ngahina kitu cek. Kieu-kieu ge Asep hansip berwibawa. Alah, hansip mah hansip weh. Cek, daripada euceul lelengohan anu disebat naranda. Entos ya sareng Asep. Asep oge sami lelengohan. Lain teh hayang boga salaki, Kang. Atuh da kahansip juga akang mah keulaanan. Lamun akang loba duit, kare kakoma daek. Cek, kabahagiaan mah teu kudu diukur ku duit. Nu penting urang silih nikahnya kan. Hirup sederhana oge, sakinah. Teu kitu oge, Kang. Tetep we beteng lapar mah ku duit, lain ku cinta. Hayang baju, ku duit. Hayang kosmetik, ku duit. Segala lagi pakai duit enak mah, Kang. Alhamdulillah. Aya tamu deui. Tugane dagang kopi teh mungkin maju lah. Sep, keur naon? Pak RT, biasa nuju nugas. Nah, tugasnya di dinya, Sep. Bawa-bawa ah. Buah-buah naon, Pak RT? Ari Asep. Pan apa nyalira? Di kokom teh Rana. Muhun Rana, Pak RT. Nah kumaha gitu, Pak RT? Lain pan Asep teh keamanan. Manya Rana rek diamankeun. Pak RT mah sok beureuy wae ayeuna teh. Boro Asep reuwas. Kek. Dupi Pak RT bade ka mana? Biasa, Sep. Dek aya tamu. Hayang ngaleueut kopi wangun. Oh, gitu Pak RT. Manawi atuh? Bae dibantosan ku Asep? Teu sawios, Sep. Ku bapak nyalira. Muhun Pak RT. Eta Papa rek teras nepangan tamu beli kabujang sumping. Kade, Sep. Muhun. Tong di dieu wae. Tugas teh harariwang teh. Siap. Mangga sampurasun. Rampes. Kok mangga. Mangga Pak RT wilujeng. Cokom. Asep bade tugas heula atuh nya. Nyanju gue, kemelang tuh neng teuing. Sampurasun. Kang,
Nuju naon? Kabar ranjang aya selain itu calung pangnakokeun hiji deui. Ah, teu tiasa-tiasa atsan Kang nakolna oge. Apan diajarkeun ku dewek ka itu gerajug. Oh, si katu urang nyobian. Kumaha cara nakolna Kang? Nah, kieu carana teh ye. Ngalikeun nakol ieu ka dieu. Kela Kang. Oh. Kumaha sih Kang? Kieu carana teh eta. Gitu. Si Kira-kira sugan tiasa. Kudu dibisa urang mah ya. Hade sakitu mah aya bahan pibakateun. Babari oge geuning nya Kang. Dudadading. Aduh, si Imat. Lila kaca ieu teh. Buah-buah muntaber gitunya. Si Imat kamana modalna. Nu kieu ye, nu hardolin teh. Dahar modal ulin. Di mana si laing lila teuing modal teh? Aduh, ini beteng komandan. Tah, matakan si laing teh tong sagala di dahar. Tamarakan teuing atuh. Ngadahar naon kamari si laing? Tapi Radan kamari ngaredok peti selong jeung sanggup poe. Nikmat pisan. Tapi nah ujung-ujungna nyeri beteng nya euy. Atuh da si laing mah loba teuing meureun daharna. Nya dan Geus lah ayeuna mah orang nguliling kampung ieu, tiap gang. Urang ubah nya ngarah aman kampung ieu. siap komandan. Siap, hayu. Ayo. Kela, ieu mah si Akang anu majegna dia teh nya. Oh, muhun Neng. Hapunten nya. Oh, majagan wae atuh Dan. Geuning ayeuna mah janten hansip, Kang. Muhun Neng, janten hansip. Insyaallah baris nebus kasalahan nu kapengker. Tah, ieu Imat. Anak buah Asep. Oh, muhun, saya tarik itu mah, Kang. Asep teh atuh. Benar teh, Mat? Siap Dan. Muhun atuh, Kang. Abi bade kapayun heula. Mohon Mangga, mangga, Kang. Mat, mangga. Mat. Bono. Bono Dan. Gelis. Saha nu geulis? Eta awewena. Dewek jadi salakina. Si laing mah. Dewek oge daek atuh. Hayu ah. Hayu. Aman kampung aman. Aman Dan. Aya naon Dan? Gawat euy. Itu jelema ciga nu neungeul dewek teh ha. Hah, nu neungeul. Aku naon bisa diteungeul Dan? Geus si lain mah tuh hayang nyaho. Pokona mah gawat teh ieu mah. Alhamdulillah ini euy. Emang eta saha komandan? Heuh teuing si Dika. Pokona mah eta jelema nu pernah ngajar dewek. Weh, Oh good. Kang Asep ieu. Kunaon jiga nu larawas kieu? Nya good, laruas.
tadi jelema nu nyentang Asep teh ha. Oh gitu Mang Asep. Kala. Ieu Mang Asep iraha jadi hancip ieu mulaina ya. Ya 3 dinten mah gut. Tah mun ieu nembe 2 dinten. Maturan Asep. Oh hebat Mang Asep. Ogut mah bahkan teu nyangki Mang Asep anu kawitna tina preman ayeuna nganggo seragam hancip. Hebat lah. Duh nuhun pisan gut. Manawi atunya kaanggo ieu janten hansip abdi di kampung ieu. Amin. Kala. Mat, iraha si laing mulang ti Bali Aya meureun samingguan mah gut. Naon di ditu ge ngadon katipu. Hah? Katipu? Keun bae Mat, kadar katipu mah da naon disebutna teh usaha mah aya untung jeung rugi Mat. Keun meureunnan pengalaman Imat di Bali anu katipu teh sing jadikeun enteng we Mat. Amin. Keke. Ari Ogut balik ka mana? Badai mulang Mang Asep ieu teh. Tapi neme teh penak sareng Pak RT. Diangkeun ku Pak RT disuguhan kopi. Aduh, nikmat pisan. Ternyata Mang Asep, Mat, di kampung urang teh aya naon teh kopi wangun. Kopi wangun eta nikmat. Kalintang pokona mah. Oh, gitu gut. Nah, Asep mana terang. Dan ayeuna mah urang ngopi heula ka ten RT. Meh seger. Naon ngopi? Mending kana urang ka ten RT. Urang minta cai kopi. Duh. Cek adennya kan gitu. Mang Asep. Mending ngopi. Nuhun, apaan abdi oge bade ka Pak RT gut. Hoyong cai kopi. Tata, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kumaha ieu? Can aya pemasukan jam sakieu. Kudu beunang eta. Cek. Aya teh saha? Di mana, Cek? Di mana? Sugan teh saha? Di ruas. Tenang we atuh, Cek. Meuni cigah nu sieun ditagih hutang wae. Cek. Nah, bet aya di dieu. Bener bata tanya kumaha kokom mah atuh Kang. Si Akang mah. Si Ucu mah ditanya teh. Tapi Cek, eta kumaha tanah teh jadi dijual? Gue bingung kokom teh masalah tanah teh aduh. Kamari papendak ajeng juragan. Tapi ku si Ogut entongeun dijual. Matak pusing atuh teh atuh. Eta teh kan Cek, tanah teh tanah Ece, berarti hak Ece. Nya oge si Tapi laras oge ucapan si Ogut. Lamun eta dibangun perumahan, kumaha antukna Antukna kumaha Ece kokom? Bayangkeun atuh lamun ieu tanah jeung gunung-gunung dibangun perumahan. Rek dikamanakeun, ieu alam sakitu endahna. Si Ece mah kadon ngadalil. Jadi kumaha ieu teh tanah teh? Jadi mau rek dijual teh? Saha nu ngadalil ari atuh? Eta bieu Ece kakak ngadalil. Jadi kumaha atuh jujutanana teh ieu teh? Erek dijual apa moal? Sok we ti ayeuna tegaskeun. Sanes ngadalil kokoma ya ngan seukur ngemutan. Kumaha Cece we lah. Anu erek butuh duit Cece. Anu erek ngajual tanah Cece. Kumaha Cece we lieur. Si mah kalau ka indit Akasep ke heula si
Dari naon ieu? Ah ya keur tukar tako. Awi ditakolar. Kumaha ieu teh? Ai Ujang, pan ieu teh namina teh calung. Alah, rek calung rek lain. Keur dewek mah kampungan main nu kitu mah. Hei Kang, aya Kang urang mana? Urang Sunda lain. Tapa calung-calung acan. Geus. Si aing saha? Tah apal ka dewek? Ngomong sangeunana pisan. Kang hapunten we si Ujang bisi lepat nyarios. Untung ya, dewek keur bager ayeuna mah. Lamun henteu, si lain bisa rajek ku dewek. Kang, jualan tanah teu? Tanah. Aduh, karesan aya. Tah, alus atuh hari kitu mah. Dijual mal Kang. Karesan bade, mangga atuh priyogi mah. Sakumaha tanahna Kang? Aya 35 tumak, Kang. Aya 35 tumak. Cing Kang. Rek dijual sabaraha? Ai kahoyong mah 3 juta satumak. Kela. Ari Akang percanten ka jalmi ieu. Urang Bandungan we atuh. Didinya, tong ikut campur. Di mana posisi tanahna? Aya bari lebak, Kang, mangga we urang uningaan. Kieu we Kang. Isukan dewek ka dieu deui. Urang tepot tanah jeung dewek. Soal tanah pasti dibeli. Oh, mohon Kang, mangga. Geus. Nah, gitu lah. Sip, standby. Kamera, roll. Action. Aya meureun samingguan mah Gut. Ai samingguan. Action. Nek mulang juga nama Sep. Soalnya dia teh penak jeung Pak RT. Disuguhan kopi. Ternyata Sep di kampung urang teh aya naon ibarat nama anu ngegecrot dengan. Action. Hapunten we. Urang Action. Kieu we Kang. Isukan dewek ka dieu deui. Urang hitung seuri atuh. Tenang we atuh ceuk, menisieun anu cigah ditagih hutang we. Atuh bayangkeun lamun tanah jeung gunung-gunung kabeh dibangun perumahan. Kumaha ieu alam nu endah? Kemana?